lantaran mipindingan pemajikan diangkat jadi wali. Ya Allah ya Rabbi, tuh ulun orang nyaritakeun dongeng-dongeng kos kitu taheunya babari orang jadi wali itu babari. Mun urang pamajikan kebenaran hideung ulah disebutkeun hideung, ulah urang dikawinkeun menang kolot ieu pamajikan urang hideung sarua jeung kasrol lah kira-kira gitu teh hideung. Tetep bae urang teh ka pamajikan beus ya ku putih-putih teuing geus ngomong dua tah mah kitu bang. Emi pindingan ya Allah ya Rabbi karim ulah sambarangan eta teh ngabungakeun pamajikan lain kudu ku duit, ngabungakeun pamajikan teh lain kudu dibantuan ku tanaga. Ieu tah nutupan ka isin pamajikan ti kawin datang ka anak baranakan nyana tetep bae ngakuna kurang deuleu ku sebab nyana mipindingan ka isin pamajikan haju ditutupan ku salakina diangkat jadi wali Allah. Beuh eta pohara jasa kuat jasa eta santri kasep aya di nyana, gagah aya di nyana, pinter aya di nyana, boga pamajikan bopeng tetep bae cek nyana lah ieu geus nasib di Gusti Allah ndek dipimpingan bae dek ditutupan diangkat jadi wali. Tah lamun ente yang jadi wali kawin kanu jore asana ieu saminggu ge ditolak ku sia. Eta nutupan pamajikan lain lalagaan ya Allah ya Rabbi ditaekeun deui ku Gusti Allah, taekeun deui ku Gusti Allah. Bahkan indung bapa nama nyarita sia eta boga pamajikan betah alhamdulillah bah aja ieu moal dikukukeun moal ditanya moal hayang kawin jeung nu sejen moal bah kunaon emang kieu bah lantaran ieu kula mah hirup di dunia teh moal kebal jasa abah ibu kula moal karebal isuk pageto bakal balik ka Allah nu dipikiran teh engke lain kuari lah sapira dunia kunaon eta bisa kos kitu hatena bersih jasa, bersih jasa datang ke pamajikan gitu nyahoeun tah bahwa salaki teh asli dapat teu kurang deuleu teu nyahoeun lantaran mipindingan pamajikan diangkat jadi wali. Ya Allah ya Rabbi, tuh ulun urang nyaritakeun dongeng-dongeng kos kitu taheunya babari orang jadi wali itu babari. Mun urang pamajikan kebenaran hideung ulah disebutkeun hideung, ulah urang dikawinkeun menang kolot ieu pamajikan urang hideung sarua jeung kasrol lah kira-kira gitu teh hideung. Tetep bae urang teh ka pamajikan beus ya ku putih-putih teuing geus ngomong dua tah mah kitu bang. Emi pindingan ya Allah ya Rabbi karim